ngimpi lain deh waduh anjir pakaian sia nepi ka kitu aduh Gusti nuhun ulang cing persaya kaula lain dek ngagebruskeun lamun maneh make jirim dawala keneh pasti ngagebruskeun ai kieu mun moal kaciri ku pihak astina ge kahartos wabdi kahartos ulang tapi yakin teh pun bapak teh bakal penak mun aya wakitu ai ngomong cewek wer gitu sih mah. Aduh, bangsa aja. Macak. Iya gitu anu ngababakan deh. Hei. Sangaran. Kuring cepotnya. Wah. Siapa deh? Cepot. Bangus gitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang. Kuring dawala. Duh. Sahajana ngaranna ararem. Rumitna jeung hahalangna robanya bener jalan ka sawarga teh. Eta loba na halang teh Tah kitu anu disebut sobar jeung tawakal teh jeung pasrah teh kumaha teh cing pangmedarekeun jelema di udag mau pasti lumpat. Naon sabab lumpat? Oh sieun naon sieun dihakan beh dituna oh sieun paeh ngagajeng kana gawir keur ngagajleng kitu aya tunggul muntang kana tunggul si jelema teh sedangkeun dihanap buaya keur salangap bari lapar. Jelema di udag maung lumpat kana gawir muntang kana tunggul dek naik ka luhur mau nungguan dek ngaragragkeun maneh buaya dihanap salawah makaning keur lapar. Sedangkeun eta tunggul anu dicekelan teh nu dipake muntang keur digegelan ku beurit bodas jeung beurit hideung tuh nya cing sok dek minta tulung ka saha waktu nyerelek jiar meneng Gusti petengatin nira ya petengatin ngas pas dalang wae solen ngas jadi kumaha mangikeun tarucing anu bieu aing bingung dah. Rek semerah pasrah ka saha? Nah atuh make muntang ai semerah mah. Bapan usaha ikhtiar. Eta teh sakerekekeun sabab geus digegelan ku beurit bodas beurit hideung. Eta tunggul teh Tetep naik ka luhur mau kahanap buaya. keur salawat. Kumaha ayeuna teh nu di halaman kurang. Sanajan bari kumaha oge tetep manusia bakal pinangi jeung pati. Sanajan ayeuna ngaku jag-jag teu inget anjeun teh keur diala ku beurang jeung ku peuting diri di ciwitan wanci wujud dituntut ku waktu ieu awak diala ku mangsa. Burukan teh cek Allah eta dongeng jeronya urang Sunda we mun dimaknaan mah teh burukan teh muslim silokan manusia tingali abang sana lah buru sia nyingga nah teh nyingkah bakal paeh sia mah eta kunoyod kumaha sorangan hirup eta kumaha ceukna hate nuturkeunna hate sedangkeun dina hate teh sia loba terminal kade terminal mana itu nu rek digugu ku sia
Nah terminal kasomongan kesombongan kesabaran nya loba pan aya indra kagenep Heeh. nya tah pikeun raikeun hayang tembus kana indra kagenep teh marukana susah payah teteh kieu hese beleke hese beleke kadang-kadang jelema teh panggih di terminal eta geus betah di dinya we cicing sabab di dinya loba nu nawaran udah di terminal oge loba nu nawaran ka inje oh nu rokok mah nu mie mah lah rokok nu tahu mah patak di sekolah bisa ngadalian teh didinya eta meureunnan kaituna teh geus ngaliwatan langit ka-7 Sidratul Muntaha rob aras tadi dinya bakal ditembongkeun tanda-tanda keagungan anjeunna hanya sia mah bener ngomong ge nya kudu bener atuh ulah apa ulah kaget Yahudi kasaha teman Aris datang nera nggak teman ini wopang pangulingan datang nera sangat teman pangulingan nabihin pinasti tersayang ya papadana poe ieu aya rejeki daek teu daek ieu jalma teh mawa duit pasti meureunnan dinten-teunna oge wayahna satiap abus ka tempat ieu hartina geus asup kana kakawasan kaula geus jadi milik kula maneh dek lumpat ke mana kabur disusul ngebecir diberi lumpat ke di udag kukula aman hati-hati becek orang obat ya alah ya gitu sih saya dirinya mimiti baong kan tadi lagi baong mimiti rada liwar kan manusia saha ngaran sampean kuring ya dawala eta nu tukang Messi pemain Barcelona oke jadi pemain nasional pasti nu kitu mawa duit teu ari ningali eta nama dah duit da katinggalna mah kebegeun duit gitu mah katingali nama Rudin dah tuh nya jelema Rudin gitu mah paling boga ke 1000 bener bari soek pasrahkeun harta maneh nu dibawa nah da teu boga naon-naon kuring mah baju lanan singkahan lamun mau ribut singkahan ayo orang ini kabur disusul lompat di udag wah iya oh jadi eleh temenang eleh ya lompat temenang lompat ya kabur atau rek rumah didinya kabur kemenang kabur sakarepmu aku ladeni senadyan mau pinter ora katenger bisa lah katara pun juli apa-apa aku ora tau dine tuh aduh gimana Pak Entus aduh dari kabar bos boy pagi sugan begitu jentus
muas lobak pasukan kaula sieun kuring ora wedi ku akeh si akeh gue si akeh mah geus maot terus teu aya kamaki Gusti eta pipahna alus teh nu hareup tuh aduh disangka Iya. pipah Kang lain pipa cucungit ya mah pangamu itu nu tukang jelema mah teu amis ya geus asak kitu Gusti ada mah kami sase mah tuh pasrahkeun harta kekayaan pilih daging nu ipis teangan tulang nu rengang da aing moal kahalangan ku naon-naon tobros paningali aing sok buktikeun teh cicing aya teu wani mah cicing cicing lain teu wani aing geus karoream capek ribut lah geus jenuh deui Kang anu ribut sieun kilikiben nah ieu geus kada bisa goreng ieu tuh di bawah pisang dar sate tata ada nya ya sate mang tata tukang sate teh geuning tuh Mang Tata buah dua apapun wani barang aku orang wani dening ngapakulanang kwelanang aji mulai tegak kadijaya suram merata jaya merata nyekel sabuk lang tatu aduh tru ampar tiga maju prong dah di dia sieun arah salat jadi dah nawa keseri nyaan euy wah jangan usik ai ku kicu teh moal pati-pati lunta duaan lamun eueuh kawani eta jelema oh kira di barangan yang pangarti wah genteng-genteng ulah potong batur hayo kereyekeun si karacak ningang batu laun-laun jadi legok benar kerja kereyekeun iya hege ulah teu percaya aing sia sok salat deui teuing nu masih awe teh mah dia naon ka ciri nah ya kurang dina sok salat na oge moal katarima banyak ya umat Islam make iket nah tapi kepanatik ieu lain jelema fanatik lain sama budaya tarangna ge geuning eueuh hideung-hideung tapang salat coba cing da goreng agama naon sia teh Islam dah Islam kepercayaan juga seutik aing percaya henteu deui teuing sing aya puasa dina bulan naon Februari si anjing Patengah agama kuring bisa jadi sia memeuneunan agama hakok what takdir wait iya wait wait iya wait beri itu alah sia hayangnya we jadi aing wah kabdisan setan sia dari mereka kesempatan alah mun nararangoh teh tengeuleun teh menikah tibuineung teato wajah gelo teh beledag euy
eta kulincah kulingan lincah kokotnya euy. Tah. liar mama Aduh, lieur euy. Eta ku dieuneuk-euneuk hulu aing. Weh, ya tah. anjing Iya. Buah homo si gelo teh. Woi. Pek anjing, pek. Aduh, komoditi tah. Ye, ya. komo diasongkeun Heeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tika balung Pancasona. Isuna ningali pacuci tulang isun sarabat tawura. Saking urip tulang rasa, aduh saking rasa mangi cahaya. Allah Wah, kini kuang-kuang belekok di sini panjang. Ini eker tuang dibekok sakali jeger. eta ilmu kini-kini itu mah mati ilmu teta ilmu kini-kini itu Alah, dek lompat ke mana sih ya? beri Kurang kedua ajar. lain beri kenyang gitu lah itu rusuhan sok Kang Setan ya. lain kumaha Pena stiker sayang tuh mamparan. iya iki Raja Bega dijamak kudawala langit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi sang hyang otipati jagat nata. doh Ampun do. kita geuning lah Kudu rumah kasawarga sia. di dia ge ngagorehem Da aing mah teh tadi ge apa dar susulumputan make kedok. pakai kedong Aya ku garanana nya hirup. asa sarana Rasaan dimuredan moal para rae. oleh asa sarana hirup dah Alah nu penting mah genah we hirup di dunya. penting mah loba hiburan Pupurihan mikiran di imah ke jauh beas. geus beas Kejauhan di dakwal ku seng-nyeng sereng ente. listrik Pemajikan ke ambak-ambakan ya pasti atuh naon deui hirup di dunya. naon di dunia mah dengan kesenangan mah Ngahibur hati teh lumayan teh umur teh namahan 5 menit mah. oh benar mohon Oh, atawa ngeunah seuri teh heuh. eta Waca kumaha we tapi
pikiran oge urang tecing bari berhasil juga nih aya jelema anu ngaliwat susugarana di tiaran sono aing teh ka urang buah dua geus coba teu panggih oh pasti atuh keselila mah panggih aing geus kieu geus kolot tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heueuh oh sanajan hapa gerang geuyan heueuh da eta urang mah bah dia aya keneh san kulem bah dia aya bah dia oh nuhun bapa nu hajat acan kulem dajar oh sok kudu mandiri gitu hirup mah sanajan loba nu nganyeri oh sanajan loba nu ngabantu teh naon urang teh kudu mandiri nu penting memperjalane di nu kumaha sabab naon di dunia lamun teu loba batur kieu da moal loba naon nabuhan anu penting mah urang hirup teh kudu mandiri mandiri ya. ari teh maungkeun siri nu mandiri nu ngansik dina dirina ari aya geus berhasil mojeuna ulah ngandalkeun we batur hirup bener sanajan jempling eueuh naon-naon terus nya rengkenekan artina eta mandiri tapi dipikir-pikir menyeri teh kana hate pakai jari tapi tidak naon aduh hanyaan begini teh beuki bosen nempo aing aya naon ngajaga garo itu aduh aing menang tugas euy menang tugas dadakan operasi ayeuna oh gitu urang usaha deui dengan aya operasi kabelah ditu aya pasukra aduh pasukra kula propos teh eta teh Pak Effendi di polsek pada suka ayanya di polsek oge nu matak tong didinya oh ulah pindah lokasi urang pindah lokasi mangkane aing poe isuk teh ngadu domba oh lah ngadu domba isuk teh minggu oh hiburan gitu sugane aya lawana sugane aya tadi resep dilawan ai di lapang jeung geuningan kumaha kula oh eta di mana domba mundurna jauh jeung alus diaduna waduh ngengklak ai keur ngengklak ai domba ngelepak teh eling era cai janya wah kagendong kemana-mana alah kemana-mana dengan ngagugubuk budak we atuh naon kemana-mana dengan membawa budak atuh wah sudah kumaha itu nadi imahe budak teh pasea wae jeung anak kucing pikeun kainungna atuh naon pikeun kainungna pan indungna teh maot nah kunaon maotna meninggal kunaon meninggalna keur ngaramet heeh digemrong lentah tawenana paingan mah lentah eta mun sagede-gede gelas tapi gagareunutna kulahan lentah ku getih pamajikan aing tina sagede cingir tadina heeh ceplok ke didudutan ku aing ku akang teu eling pamajikan teh da eta we da lentah teh mun nyararepot pasti atuh ese hidup ka diduduk 16na oi eta lupa beneran karek pa teh naon da can buheukeun lapar keneh beneran didudut teh ku aing rada paguh ceplok ah dikereut teh ku aing teh heeh alah eta sate patatanya heeh patata ngirim sate haneut kan sate haneut nun patata nya jabado mangora rangu keneh atuh
maka jeung darah tinggi ulah kana sateueuh yang kusia Ayang dipikeun. ulah we aing baranghakan teh Aing rek tegau barang dahar dijegal we. lain eta lentah sugan teh sugan aing lentah Aing tahu. dikeureuh teh ku aing teh dah disangka lentah teh aing jerit teh pamajikan aing lain lentah teh mah anjing pira kusia teh wawuh Sakit tepung sampai nu sakali. alah maot teh Ya atuh. Abah, naon hari mate ke mana, Abah? Kapan maot Aing mau teh naon? maot teh dulu dicana ku Allah Indonesia teh Kudu kagungan. Oh jadi Allah teh bogoheun ka mah. sia mah Abong budak. dan nu kagunganana Urang ka Allah atuh yeuh ah. naon Urang ka mah. puguh da Allah teh supir angkot sia teh Kudu ka lurah urang. ulah disasamakeun ieu ka makhluk jeung ka Allah Abah percaya? percaya Nah tuh, aing percaya mah ngadon ngabegal. Aduh. apa sia kudu nyatu atong katanya kayaknya nu penting sia mah nyatu we Nu penting mah bisa dahar. heeh Bah, naon ujang hayang disunatan, Bah. Aduh, kabita barenya. oke geus boga duit Nah, ada disunatan mah lain ku duit, ku peso. ku peso Parajin. pan kudu diburuhan teh para sunat teh Heeh. Atuh ku abah kerutnya. teu becus Diajar. Lah kudu ku ahli. Geus kolot kitu oh ka becus. ye da keahlian beda-beda Beda fungsi atuh. Naon atuh? Yo, Digawe naon ngabengkel naon? ada jakin wahala. jangan nu penting mah maneh mah tong loba cekcok nu penting mah aing kikieuan teh sia supaya nyatu Kabera. aing teh embung ditinggalkeun maot kapok trauma ditinggalkeun ku indung sia Seseiteun bukan. pomo ayeuna ku anak Abah, naon ujang hayang motor, Bah. Geus lain-lain. gablek duit di mana aing Ngiridit, Bah. Kudu make uang muka. Ngiridit. teu gablek uang muka Buru-buru, Abah. Hayang motor. Aduh, eta kawas kana naon? baru kada motor teh kurupuk meureun benang di dadak kada nempo bapak noron meureun Baru bisa kalau baduit. Naon teh sia murucut kana tongong aing. Base. Kita tadi aing ngomong hayang motor. budak teh hayang modal meureun nya eta sia nyebut ngiridit atuh bieu teh Iya beteng uing ngiridit. nyalingit goblok Nyaringit bener teteh. alah tinggal tongong aing jepinu ku waduk Bawa kacai kan itu. Abang itu aya songket, Wah. Aduh, Sinyang songket teh. Bungkusan salah bujur urang ku eta. aduh kusinya. sok atuh sok sanggup mangga ai kitu meunang mangga sok tungkul hareupeun kaula bade kumaha urang tawa urang salinan disalin ku salinan atau pakaian-pakaian gaib pakaian-pakaian kadewaan jadi ga tukang tipu ayeuna mah tukang hipnotis ayeuna mah digawe rek disenangkeun padahal jadi orai teh cing sok pecakan aku silain euy lah silain heula nya silain heula sieun oh maneh heula sawios abdi heula we jadi orai ya ya geura tata jadi beurit atau jadi lem syukur naon kateneung pamadegan maneh nepi kateneung kitu teu beunang disingsieunnan ku si cepot
yakin Abdi mah kanu kagungan usik jeung Malik Abdi yen Allah moarek ngagebruskeun ka jelema anu geus yakin ka anjeunna ya basa-basi leuheung minta jadi burik mapasikeun bisa lulumpatan eta jadi gatung atau jadi tikotok rugi ya pereumkeun panon maneh bersihkeun hate maneh sae ulah ieu sang nalendra saciduh matu sakecap nyata warung saturung winara ieu dawala leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata ieu recak ya sasakarning wae saya sesekali uang sakaya hilang aing ngimpi lain teh naon waduh anjir pakaian sia nepi ka kitu aduh Gusti nuhun kulan cing persaya kaula lain dek ngagebruskeun lamun maneh make jirim dawala keneh pasti ngagebruskeun ai kieu mun moal kaciri ku pihak astina ge kahartos wabdi kahartos kulan tapi yakin teh pun bapa teh bakal penak mun aya wakitu ai ngomong cewek wer gitu mah hakeun bae atuh sok pindah ke disebut pindah aya ganti lupa sila kun tidinya di mah nawar padahal teori meureun raja kieu teh kuring mah di nu pangheulana dialuskeun da abeh daek nu paneuri gara ke PD mau jadi amplop sini gue lihat aja pantes ayo rek udah nggak siapa yakin kena ya wayah nak maneh dik digunakan gawe di diri saya mengakuan Gusti Gus Gararini hebat aduh enggak anjir enggak naon teh jo aing nepi ka jangkung leutik kitu kasep kumis nyeprit hebatnya euy sabaraha pakaian kieu ngamodal hirup dieu sigala lain kumu apes wiradenta kaula jik maneh ayeuna mah bisirik init ka mana bae oge hartina geus bebas tugas Allah nuhun atuh nuhun tuluikeun kumaranana tuluikeun maneh bakal jadi pewaris ieu nagara cing persaya mudah-mudahan ulah premios atuh kaula los bebas tugas ieu cepot abdi setiap wujud geus robah ulah ngaku cepot jeung eta ngaran ulah cepot jeung eta sora ulah kitu ai pengawakan kitu mah kudu ngumbang payus jeung tangtungan si karena tu kumaha teh aing geus sora aing bentos sora kumaha sih dehemkeun terus dehem ke di mana dehem geus robah sorakna tah pasti bakal robah dehemkeun nya ayeuna mah
terus tulus sok ngomong belum tapi damel kaulan Gusti Prabu anjir hebat wah Edun nampir bunuhun laksa ketika bingahan karo pihak kadedeh kawalas kasih salira sang malena Gusti Prabu selip keneh belegu syukur lamun gitu dawala abdi sok ayeuna maneh kawas film Cina teh nanaon ada Syadibja ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingahan waduh luar biasa hebat nuhun geus robah sora sadaya-daya naon anu kudu dijalankeun ku kaula Gusti Prabu naon anu kedah dijalankeun ku kaula ngaran heula genti maneh saha pingaranun kaula nun kaula teh teu boga anak anjeun dek diangkat anak lahir batin ku kaula pewaris irat negara pewaris ikaraton ngaran ama Prabu Wiramanik ngaran anjeun Wirasakti pilih nah rek Wirasakti nah rek Wirakusuma Wirangrong ye dua Wirakusuma sawios kaula Wirasakti Kusuma mah bersih eleh tak sakti eleh ku sakti sakti bisa ngapung bisa ngereungit nah Kusuma mah tidak kesemek sawios kaula Wirasakti kaula Wirasakti Raden Wirasakti leres oh kaula Wirakusuma ai Kusuma teh hartana bersih hartina tulna ningrat anu bakal jadi pewaris raja teh lain anu sakti tapi anu bersih hatena kaula Wirakusuma bukan loncatan itu pamadegan ya tambah kumamaneh we pilih sikat we anu ke mana nggak salah uang mana we nya pake kembali pai atawa dua nana lain mana yang anu lain kangaran-ngaran awak kamu rezeki nuhun pangrasa jalankeun kewajiban di mana orang astina nyerang lawan kumaneh percaya siarek diparabkeun orang tadi giningan heula tuluy dipaehan aku gampang urang ngomong kumaha kapan panginten kaula teh kudu sakti kudu gagah nya paneungeul batur moal pati karasa kumaneh senjata-senjata moal teurak
percaya bahanan di sisa pangadekeun aing tak udah dicoba ulah berarti bohong ya ulah ngahaja ke dimana batur mengewa ngadeka ulang kakara muatera aing ngahaja mah seperti mana kurat kereut tuluy ka kereut pasti terak nanya nah jadi aja jeung teu dihaja mun teh mah saya mangga sakitu ayeuna teh bakal datang serangan ti Astina sabenerna ieu teh urang milih pipamingpinen di Astina teh saha nu sabenerna ulah nepi ka kacau kaayaan rakyat Ikir rakyat batu komo eta ningang kanu butuh asa diberi duit we mah teu muncul demokrasi eta teh asa diberi duit ka dinya pilih teh nya tak kitu can darewasa teh apaan eta nu beri duit pada duit tarima we tah kitu sabenerna saudara tingali aya anu rek ngabongohan pindah hutang pati bayar pati hutang wirang bayar modar syahurajan aing teu satuju eta pusaka yang jamu sekali musada rek dibikin ke bangsa manusia modar sia hiji denawa maksad ngaroga hala ieu sang nalendra dipiheulaan dibabuk ku ieu layang jamu sekali musada ngaburisak jadi seuneu jadi cahaya beureum daya sanes ieu teh sang hyang rangsasan nyaeta anu teu satuju yen ilayang jamus dek dibikeun ka bangsa manusia hai ampun aduh lebih ka serab gitu makhluk naon eta teh lebih ke kapurisan gitu aduh eta teh guna-guna tinu ngewa wah eta pangeurian buki percaya we aing sakitu los kuduaan maneh oge bakal rengse jelema-jelema di Astina jago-jago Astina keun cenah areraeun sabab manehna bakal ngusir urang ti ieu tempat memang urang rumasa yen ieu nagara teh di jero nagara ngan ieu pikeun jalan kaluarna supaya urang Astina repeh rapih dina milih pipamingpinunana engke ulah tepikan nimulkeun hal-hal anu teu pikarep supaya maraneh teh jadi jelema darewasa sae los sakitu ujuk kumaha hayu kiadi urang megat jajalanon urang Astina urang tanya naon maksud jeung tujuanana wong Astina tarik teuing atuh goda kumaha aing goblok Satria kumaha tidimu 50 blutang gitu bang berapa timbung gitu tiba bener bang tuh paling gitu nah sate Aku
Kalau batin acting sih goblok. Ayah hanya kumah sepuh tegablek pucu si raja. Ieu negara di jero negara. kumaha raosanana pinggiran Anak-anak incu aing kabeh aing Duryodana Dursasana para Kurawa oge Pandawa. Tenang. Lalajoanan ieu aing. Kudu biji ieu sugan sihung aing poe ieu. kudu orang deui Kudu ngabijieun oeng-oengan aing. Saha? Wong astina. Ulah kaget Resi Bisul. Curi deh. Edan, naon itu? Ye, kaulah pertahankan dirinya, besi mobros kadinya. Kamana karep sampean? Setiap manusia luar ti negara abus ka negara bila harti kudu aya heula utusan dek datang ka ieu tempat ngarti hartina nete taraje nincak tai aduh lo itu jelema teh naon na ulah aing salah lain ulah da jelema aing oge atuh sarua loba teh heureuy teh kieu ieu manehna nu salah manehna nu nyeuseuri kedua gelo jelema lain aya satria udah dia mah hampura bisma hampura naon sabab ciri sabumi sarasa desa Jawa tutung bujurna diritna kebaik dah yang bujur kaulah mah sacarana hampura karakter orang asli kitu karakter orang dieu ki hampura sorry saling hormat ngan anjeun teu sopan abus ka ieu negara bari jeung mawa dia bala tentara geus kaharti ku kaula anjeun teh aya keserangan ka urang dieu ngarti kayak serangan ke orang Indo ya dek nyoba-nyoba ka urang dieu urang hilir sok ka urang girang dan kawer ke orang kidul anjeun naonana raja patih sekaligus putra raja pewaris tunggal
tunggal naon bineka ika tunggal ika bineka itu gelo jelema teh kunaon dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa tu menta ngomong nepi ka pabalataki boga rasa pang benerna hampuraeun kaula putra raja ieu teh pangeran pangeran naon ngaran Dipanagara maneh apa henteu yen nagara teh kareh kapanasapun ku nagara astina itana teu anu puguh anu kaharti ku kaula ieu tempat teh kareh ku dunya dunya mana dunya akhirat gelo gitu henteu bejakeun ka raja sampean dik dipasrahkeun dik sujud atau henteu ka urang-urang Astina saat sana sujud talu ka urang Astina sok semplakeun heula tak-takeun sa atawa katuh tegatkeun buk salamar keluarga teh getis satetes amakan sadami keluar nyawa tina raga kakal bakal sujud kaula apapun wani marang aku orang wani dan yang apa kulanang Haji Mulati tegah ya pada ayo saat Pada
Hipu tebelah tahu. Boye tebelah tinage. FS Mayer tebelah tikangku. Kabina-bina atuh ka aing ke lewak jelema duaan. Citra Yuda. Citra Yuda. Hayangnya di Gunung Padang 3 tahun setengah aing. Percaya kenaon Linglung. Hayangnya aling malalu kerawa eta lalu jadi lancet calon raja teh kitu geuning Apes Mayer elehan mode Duryodana Suyudana wah ka aing arti nama leutik Cimareme sataun da aing guru ilmu dagang opak percaya ewak paling mangkulul bareng salah jalan kaula ngaran Wira Kusuma eta marek sakti Kusuma negara naon kaula Senopati Ngalaga negara ieu negara naon teh nepi ka teu apa negara naon oi Muang Thai goblok deh aduh ini negara naon bejana cenah ngaku negara ajar Padang tah eta dina nepi ka teu apa ka negara sorangan pokona rek naon sampeyan datang ka dieu aing dek nyokot hak negara aslina hak aing siap penjajah anu kudu dieuweuhkeun di luhur bumi ngerti nya sok aya nyawa modal tega pati sok wah syagelo mah Aya 11 kali kita. wah tenggelan aing nepi ka eueuh nu misleuk hijau ge nya percaya geus aya kana 13 tenggelan mah tah 13 sayangnya ulah ku hiji ge goblok nah
Punahku hiji banyak 13 oh iya 13 punahku hiji itu bisa ngitung bisa teh selain pejabat itu bisa ngitung maneh neungeus sabarakali sugan ngagolepak aing teu tapi kaula neungeus sakali ngajengkang pang wajar da suku aing 2 lamun 10 moal ngalawan we tuh hayang nyaos ya maka jeung nyebut punah sagala ya dek dipasrahkeun negara moal bisa sanajan maneh pinter kata bisa moal ngajasa teu jang beas aing sanajan kabeh para Kurawa geus gempar tapi kira aing moal aja sanajan nepi ka berbawah lagi ayo kabur nepi ka langit ping pitu disusul aing moal diazab kurang ajar sanajan nepi ka berbawah lagi turun nanti itu aing ya siap panuju Bonang Astina merdeka nggak jalan sampai weh acan gini kabur sieuneun kayaknya baru karena kumaha Citra Yuda mah panggagahna di Astina mah ngatak pantos aing calon raja teh tapi aing DPR mah geus di tangan geus kaciri ti bubudak keneh eta kasomongan rek saha nu nangtungkeun sia jadi pejabat ai kalakuan somong gitu mah moal aya nu nyolok sia saeutik oge saha teh radio dulu teh iya dijadieun pamimpin teh nu kumaha anu wibawana luhur ramah tamah sopan santun ke masyarakat anu cangkeng dina kerek mah moal aya nu milih ti ayeuna keneh sia geus kitu lain ngajungjung masyarakat ngajajaweh ka ngaributkeun jeung aing tandingna sia mah ning hareup deuleu di dieu lamun bener waduh ada petir di siang hari no beledak karena hulu wah hebat orang negara dia ngirim guna-guna sehingga wetik itu saya sebarang telebu guna-guna ke aing pecahkan aja aing mau ngagunakeun guna-guna komo teluh galonggeng mah aing mah Islam asli ngan aing rek nyoba kajalema somong kajalema gede sungut kajalema gede hulu di mana teteluh hajat gitu pun bener sia gede kawani sing hareupeun aing guna-guna ngepegaki untung aya penangkal di aing marukana eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing anu mata kamak ge eta ku ke aing nu neungeul kana hulu aing teh sia aing jelemana moal dipungkir aing sok goblok sia marukana aing teh sieun beureup sok utang pati barapan sok hulu aing gentod wah lamun beno aing reuneuh naon maksud jeung tujuanna si lain gede hulu ka aing budak beledug kana hulu naon si lain sarombongan ti kaler nepi ka loba jelema rek naon datang ka Ajar Padang deuleu ieu teh negara aing negara astina goblok kabawa ka negara astina dina petana pek dana urang mah mungkut cara gariha tapi musyawarah anu mupakat rek moal pipiluan karena urusan siraing ngan eta ku somongna jelema datang ti luar ka asup ka Ajar Padang jelema somong teh sok pada nyobaan pada mencakan aing dah rek becak sia teh denge ku sia lamun hayang mecakan Citra Yuda sautik gedena didinya kudu loba pangabisa pangabisa naon tinju karate silat judo benyang sumo
nganggap enteng nganggap pernah kaurang dia asa siraing pangjagona buktikan mau pati-pati aing nangtung tah jeung harapan sia lamun teh jeung kawani jeung pangabisana cing sok da tukang silat mah dina rigig dina gerak oke geus kadeuleu buktikan aing eueuh wana silat buktikan eueuh siapa paling jatuh buktikan kanyut tadi sabak euy anjir mun lair aduh sayang ya cing neuleuh tukang silat teh gerakanana mana cing neuleuh ngenta padungdung menta padungdung putra cemimin sakedik temongkeun pangabisa kuring ka sia eta sor tuh da moal daekeun da jalan rempe we tinggal ieu nek kalah jangkrik teu lain silat waras siraru sama goblok lain silat goblok nemongkeun buat kulit ai ka sulut ka berubuk anya nu gelo balik keluar berarti rumah sakit jiwa tuh si goblok tata aya dukuna dulu hanya jelema idiot ini lain tanyakeun dia penting ge sanu ngancing tong era babaturan atuh oh kasurupan urun saha ieu penting ieu nu ngancing saha nu bener ieu cing dina subuh ieu sanu ngancing teh dina subuh ieu nah apa butuh biasa saha ieu nu ngancing menit waspada pan maneh teh sok mubaran batur pencrong tarang urang pan ieu teh bapa maneh aku oh kasurupan ku aku ku ayana nyurup teh ku geus eueuh ari aya mampiraku hari kitu dipana ngancing penting ieu teh aya naon dari weukeun talata ama maka hidupnya ada tara nyebut ama ka bapa ka hujan pan basa gaib kaula teh tuluy amanat naon saya amanah ulah mangduakeun pikir ka pamajikan wayeuna nya sabar teh pamajikan teh karasa ku apa disiksa di ditu teh jang nyaritakeun di akhirat tuh karasa digunyang ngajingna di ditu pada kasalahan bapa teh saeutik pan kungsi bapa baheula piraku maneh teh ningali bobogohan jeung sinok pelor pan ulah
sekarang saku kami. Nama kieu Pak. Cinya kana kurungan babaturan abdi. Oh nyata. Ya ku abdi dikitunan ye. Rek bejakeun heula ka padahal Kumaha? pan kami dijurungkeun balik. Heeh. Bisa aya pamunut, kenaon pamunut. Bonya ya karuhun mah tadi ongkosan goblok. Bisa aya pamunut. Ada ka ditu teh loba angkotnya. Ingat ya. Akhirat lo angkot. Wartoskeun ka pasep. Ya. Entah ongkos 100 gitu. Paling geus ana mah eling. Astagfirullahaladzim, aya naon? Eling gurun. Aing mendingan lari aya naon aing mah. Geus ana mah tuh benerkeun. Naon? Ngeresahkeun itu bener ka. Apa jeung ngarasakeun aya naon? Heeh, maneh biat aya nu nyuruk. Oh, palingan teu karasa. Banget tapi kajiga martabak. Naonna? Martabak abus jeung anak kulkas gitu tah. Apa ngaranna ge? Sepa. Ngaranna ge heureuy ari nya makeun ada seni atuh. Anu wewa kasih Elin malah si Dalang, si Ohang. Tempat tilu. Moanya goblok aya silat enton-entonan gitu. Deukeun silat mah tah. Beda-beda teuing ieu teh. Dah. Halus kene aing tibatan siapa? Itu sia nyika beye. Halus gitu. Beda-beda teuing sia. Halus teh dicekal aku Pak Asep. Sok udah anu sejen. Sia mah kitu ka aing teh. Baik itu wae. Nyika sia kata nyika. Eta sungut percise teta musuh. Daek, lir. Nyika jadi goblok. Tuluy ke sia urang negara ajar padang. Kagok aing lah. Citra Yuda moal mundur sasiku moal ngejas satu yang beas. Nepi ka Purbamana oge. Eueuh turunan urang astina kudu ngejar pasea. Hayang yaho. Lamun sia hirup kene dunya moal aman. Matak digantung ku aing di dieu tah. Di dieu digantung tuh. Rek ngomong naon bade wartos ka mana? Sok wartos ka pasep. Moal nulungan. Leutik kene sia geus gede ulu komo geus jebrok anjing sok ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh euy? Alhamdulillah. Heuh. Islam. Sami atuh punten ah. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bade jana ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Geun batu kuentog. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunyanya. Waduh, bangsa aja. Lumacak. Iya gitu anu ngababakan teh. Hei. Sangaran. Uring cepot nya. Wah. Siapa teh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh.
itu nu tukang kuring dawala duh sahaja ngaranna ararem ini jauh coy budak meureun bangsa naon maneh teh manusia ya manusia wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah budak meureun haling teh nyamuk haling sok tanya nu bener identitasna euy bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh ran teu sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani aya kitu tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh heuh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta bete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang batik bang tik tik pro tik prik pro sebal godong sabo boko hartos tauhid dah karunya gitu bisa apa ya atuh hapunten we hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong aya kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seri goblok dina si aing lain marukana dan aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh ya mohon maaf entong mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi jadi kumaha teh dek init moal ya kumaha dunungan kuring ya atuh kumaha dunungan kuring lu punya majikan ya aya coba panggil ke sini panggil cepat keras Kang kubur atuh juragan Arjuna wae jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal ya wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir lain jempe wae kita tadi aing teh ngomong teh budak kita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewu pakulingan rana geuning juragan ya
aya naon tenawa-tenawa Syahajeun ngaran kaula teh Janaka Syaha Janaka teu make Sunda henteu oh Janaka Sunda maksudna meureun geus areueuh nya si Utun si Engkok aya kulili ena ngaranna Janaka Janaka ai itu abdi Janool anu ieu Harun ngaranna anu itu Udin ngaran cararane ih buku Janaka jeung Janool ieu Udin punya gede buku manehna jauh teu kadenge ya Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyikah teu nyikah alamat cilaka maneh bakal ngeringkuk dina obam warga negara mana tadina kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan komo kitu abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana Rek di widian rek henteu. dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah Ngeuna meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyikah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nyata kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da ai manehna teu boga rasa-rasa. dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh Teh maneh baleuleui. dalam buka keur nyogok mah ku aing dibere Bere menyingkah lah. da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing Pemasukan pemasukan hayo nyikah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu ha wah bahan ribut ya bebeja aing cepot lan siapkeun tenaga pikiran bisi ribut sae lan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatingga saya urang ajar satria urang ngajar hebat maneh sia Janaka iya modar kurang ajar alah kurang ajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus hajar aing bini Surawung cenah di komplok
Aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding. Wih, siap. Ya, siap. Benang siap. Ya. Dai. Wah, teu bau. Tuh. Wah, teu bau wartawan. Aduh. Siap. Mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tinggali awewe mending geulis. Mana tuh. Eueuh. Lain awewe. Lain tak kacau sama ku angin. Aisyah. Katipu aing. Katipu juga jadi. Aduh ampun. Hei. Naon? Kadieu. Kadieu we didinya. Kadieu Surawung. Ieu meureun dununganana memang iya. Hayangnya howe aing wae. Wah, samodar. Lesotkeun denawa. Dan lesotkeun aing. Wah, sia. Wah. Karasa sia. Lesotkeun aing. Wah. Hayangnya howe aing. Aduh, cilaka dulu. Oh, pilarian bisi kumaona. Dunungan dialungkeun jang. Oh, pilarian kawahanna. Cilaka. Apong kena dedemit. Rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu. Ah, akurat batu, dedemit batu. Aduh. Apong kena dedengkot. Nepi ka urat saraf. Tapi kangguran. Hirup urat urut teh. Naon sia teh? Mana we teh daya dunungan urang. Abdi teh ngagidi ge ngabantu ieu heula urang. Cak dunungan kana saya ce aduh. Dek naon, wade ngiring nemak atuh tuh. Aduh. Nemak saya Tumak lemak. Panah. Wah, itu kulan di Sukabumi itu. Ayam pelung. Ayam pelung. Kulan tara-tara di sada, sabat teh kok di huluna. Di nama senjata. Ayam maneh, sanes anu sanes. Aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi saking kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Kita ayo cinta kukuring ai teu disada wae mah nya dipencit ku abdi teh. Da teh ada jalan atuh. Nya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Nu bogana mangharep-ngarep we. Lain ubara di podaran. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti eyang atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Ulat di ditu nemakna sae. Sok aja gerasa sila jeung Denawa-denawa rasakeun panah-panah pusat. Moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan. Awas.
healing dawala Sakunya ini pelet tuh. Kapacok. ieu Bambang Sumantri Deuh. Sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing ge nya aing nu boga lakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wah. Ini mampir. halah modar ku aing buta kitu mah tinggal ikeun tau yang serikeun sia ari aing gagal teh Manehna ngetan datang hidup. tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge Oh, ada naon gak kudu belajar. ha Belajar latihan. nu matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola Oh, sarakola ulah bodoh pada akang. sambungkeun antara teori jeung otodidak Nyata eta pengalaman. ha Oh, pengalaman. heeh sagala rupa oge da kudu bareng atuh Forma jeung pengalaman. kitu Suk aing lain hare-hare wae hirup teh buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh Ah, itu udah uyuhan sekolah gente. uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu tapi dek kang ngeureuy we geuning Jeung panggilan akang teh